Asak pur hiji kagok kayak ngalana. Oh ya, saker naon? Nah, atuh ji sip teh datang rerewas teh imah urang, tanggal urang. Nah, tuh make rewas sih siga maling wae. Ya mohon tuh ji kan dirinya ngarerewas. Lamun terewas kan mah nyeri hate gitu. Tidak dihargai kos kamari. Menta bray euy. Apal we maneh jiga jin korin aing ke di mana-mana aya we. Hehehe, atuh pan di mana-mana ada kamu, di situ pasti ada saya. Saya ada jalangkung. Jalangkung. Daripada didinya cubluk bau. Cubluk. Ieu teu nepi-nepi urang arek nyokot gedang leh. Naon ji naon. Pan ku urang teh geus di WA beuting teh. Ayeuna geus jam 10 kan arek ngelamar atuh. Ih kan lamaran nu kumaha dibere mah SMA sederajat. Mane ngaledek ka urang? Urang mah SMP ge teu tamat ji. Didinya mah bongan saha tuh make teu ditamatkeun sakolana. Karuhan teu ditamatkeun ge teu boga biaya atuh ji. Eueuh biaya aing lamun aya mah meureun tamat teu ka kuliah ge. Sok dijadikeun alasan mah. Itu biaya aya teu ngaramet. Kan kerja man sakola teh didinya teh meureun aya keneh biaya teh. Nah jadi biaya anu disalahkeunana. Aing eta mah ibi yaya. Aing mah biaya. Wit. Oh gitu. Ka mana kabur? Rek ngalamar, bray. Jodoh arek kabur. Dia bantuan hal urang. Adi. Aduh, bray buru, bray berat, bray. Cicing acan cicing. Arek ngalamar deh kana kieu. Aduh.